teh imah jang lah. Suatu bro merengahkeun rada digitukeun dah. Ku dokter orang periksa lah bro. Dari puih majang. Aslina. Ujang kunaon make bisa gitu beuteung ngagugurukan gitu. Nya eta dok cek urang ge geus lebaran mah beuteung teh jadi kieu ting kunaon. Aduh, ieu mah dokter mah teu sanggup euy make peralatan hiji mah. Ieu mah kudu make peralatan 3 euy jang aslina. Edek moal. Ame cager eta beuteung mah teu gugurukan deui. Nya mangga dok sok. Oke siap jang kalanya. Ripuh dokter mah teh ge ngadenge teh gugurukan, tinggal ada penyakit teh bisa dipecahkeun euy. Dokter yang nanya, kapan maneh terakhir dahar? Kapan terakhir dahar mah orang mah dok? Geus lebaran dok. Yalah, ieu bisa dipecahkeun yeuh. Soalnya kan